telepon. Ganggu baik ngusut. Halo? Halo? Uli hamil. Hah? Pokoknya minta tanggung jawab. Peduli lah. Duh, aing mah HP jiji na lagrag deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si budak ngarikem lu keputingan geus mangkat borangan sekolah buri cing naon bolos lin. Bolos mah bisa na. Oh, bolos beri nage nya. Cuman anggon ngat. Nanti ganti baju salin. Heeh. Ngejo gentenan. Ih, sehari nih cuek. Teteh dia. Ta teteh cuek ta. Ulah laki meureun. San ciwek Tuh teteh di kamar sigana. naon di ciwek Anten teu kuna naon. manyata kuna naon ciwek Henteu ya. eta kunaon manyata kerah karus ciwek mah Si Ajina bangun. bangun kumaha eta sia keran beuteung Hamil ku si Aji. non baru si Aji saha Si Bagol ning. oh budak eta ayo ka ditu sia indit kat ka ditu indit Yungsa ka ditu indit Yungsa ka ditu indit Kita disepan di hujan-hujan. keun Kecarekan ku bapak kembali ke Jakarta. udah teuing ke bapak sia baliknya disuruh indit pasti Olah, doa abe lah. keunang geus teh mah Oh, telepon nih. Alah, kebet aing deh. Rek naonnya. Kita pertanggungjawaban aing deui jelas ieu. Dia angkat lah. Halo, Halo, Abi diusir ke kakak. hah? Diusir? Beri dia ke kebun karet. Heula tuh, keur modal aja kagok yo. Saplegengan deui. Kayak ka dia yo. Bangkawara lah kakana. Bebene aing kalau diusir teh mah. Geus geus sampai ieu. Iya sih kak, ini dia nyalin teh gitu datang-datang. Karena di dia keur modal deh. Itulah di dia modal mah tuh dibalog tadi keuing modal tuh. Ning bareng kenyanya. Bangkawara nyaho jama keciwek ngadon di keluwehan. Mike tanggung jawab moang. Yo, ayeuna mah geus kieu bae. Kamu nu nanggung, uing nu ngajawab.
Selesai urusan tanggung jawab lah. Wong keur serius ngamekan HP bae bakal kan HP na. Mas, galak be. Ti bisnisan wing eta. Lah bisnis naon? Modal bisnis praha, babaturan wing sok bareng konvoy kami mah. Konvoy geus lah yuk ka Imah tanggung jawab mah. Atuh imah masih sekolahnya. Ih, tanggung jawab kumaha di hese mah sekolah mah. Ih. Apa kok nama kudu tanggung jawab? Slow, jeung imah slow. Ulah bikin pusing bae geura. Slow jeung imah slow. Tapi bapak nagen eueuh keur ka Jakarta. Di Imah kan aya kakak hungkul. Atuh kajunnya. Angu temen bapak mana di imah mah carekan. Bapak mana kan preman. Bisa teh hayu ka Imah? Ah, arek naon ka ditu ge lah. Sang papanggih jeung kakak. Heuh atuh hayu. Tapi kakak mandi di imah boga udun teh nya. Tuh boga udud euy. Hayu lah. Kajun ka imah maneh. Tapi kakak maneh bukan udud apa teh nya. Ini tadi isuk can udud euy asa lemes. Ah hayu be udun mah teu penting. Hayu atuh sayang. Ayo. Dan Assalamualaikum, Dok. Papa. Kira-kira hiji deh Kandi, Sirina Kandi, Oh, Kandi, Sirina, diusir tadi lah. usaha. Uing. Ih, bawa oning. Duh Kandi deh. Pada naon usir kok? Duaan bae jeung sebagol. Kajenting normal we jeung laki masih sekolah lain. Atung sampe reuneuh. Hah? Reno. Hah? Reno. Hah? Reno. Lain mah ditanya si bagol sing ka dia sing suruh tanggung jawab. Aduh, sia mah. Tangan Jung. Ih hujan, Pak. Gede deui. Aku tangpa tadi ga teteh inditna hujanan. Bangga wara. Anak aing suruh hujanan ku sia tangan hujan ge. Oh. Tadi didik Oleh-oleh lah buka geura. Rencek di bagol. Malah suruh hujanan yangan euy. bukan udud itu nya. Aing hujanan kieu yang udud euy. Gampang udud sih lah. Lindakna. Bro, eta mamang boga udud teh, udud bro. Ayo balik tuh, uing mas carekan bapak. Oh bapak harus balik. Tuh aing malah mau carekan ke bapaknya. Carekan bedah naon ah. Wong sia yang enak-enakan di kebon. Atuh yang mana nage daek? Wing daek lah. Itu maksudnya dong. Soalnya nu ngajakan mau Jogja. Dewekna. Geus ayo. Tapi boga udud teu. Pak. Naon? Oh, sianya budak buang kolah. Naon dipam nih kitu-kitu teh teu karunya nih ka anak ieu. Pangkawarah ning bapana lah. Jadi barelok yang tah. Hanya wan main untuk ngebe. Bos, ulah kayak mahala. Sebanyak Jung, kabehan sebanyak. Belaknya. Asyik buka oleh-oleh berat ting bapak mah keur nyarekan teteh isi oleh-oleh nu karieu mit amit sepatu hiji toples mit amit Pak ini oleh-oleh nasi gening oleh-oleh nu kitu Kapan ya bapak nggak sukses?
Nah, sukses. Kumaha sih? Ya, tepuk. Ah, Bang Kawara. Bukan sukses, Mah Sarimi. Ah, lumayan tapi aing kencot. Teteh mah termasak. Tuh. Duh, coba euy. Ada harmi. Yalah ilikan bisa editan. Si naon ieu? Ya dipake. Ah, tergos nih. Berarti Bapak tak perabotan ada nyolong ya. Non baru sama menyolong. Udah buang kawara. Ampun, Pak. Ampun. Ini tetesnya dari latih sebanyak. Atuang duaan si Banyona. Oh. Woi, budak banget. Basi lah nanti kita. Sebenarnya sih cek masih letik-letik masih indoy masih sekolah dari isuk dibijil kan kira guru sia ya. Arek serius malah sia. Ai mal serius malah kitu lah si dupak waing. Atuh sakedeung Pak kamari mah Pak. Asa gedong kumaha pan aing sampai ripuh. Hah? Ribu kumaha? Pan enak lian. Duh, Jan. Wes kieu bae ayeuna titiknya teu pake koma ya. Kalau cesuk dibawa ka dieu ya. Lagi nikahkeun kuing dari kawinkeun mah da geus timiheulaan kawinna. Kumaha sih? Duh, Jan. Atuh Pak, ya mayang sakola kene Bapak. Jeung geus balik. Isuk baca ka dieu. Balik. Ya. Ya. Ngopi na siya. Iha.